Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten iya dinten Salasa kaping 23 September 2023 dina suratun Nahli ayat ke 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu jeung ari Gusti Allah, ya'lamu maha uninga Allah, matu sirruna naon perkara anu disumputkeun atawa disirrikeun atawa dirahasiakeun, wa matu alinuna jeung Allah maha uninga naon perkara anu ku anjeun diebrehkeun dialaniahkeun. Jadi percuma disumput-sumput ke da Allah mah sagala ge maha uninga, disumputkeun rek diebrehkeun. Saterasna walladzina jeung ari jama-jama yad'una anu ngadoa itu jama-jama atawa nyembah jama-jama min dunillahi kasalianti Allah, tegesna kana berhala, kana patung, kana tatangkalan, kana seuneu jeung sajamana salianti ka Allah, la yakhluquna eta teh nu kitu teh berhala teh teu bisa nyiptakeun syai'an saeutik oge kana nanaon, bisa nyiptakeun angin Allah. Wahum jeung itu jama-jama berhala jeung sajabana yukhlaquna diciptakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Teu mikirnya jelema teh nyembah ka berhala nu teu bisa nyiptakeun nanaon. Saterasna amwatun ari itu berhala teh, amwatun eta teh benda maot atau benda mati, boro-boro nyiptakeun aya laleurna irung oge teu bisa nepak. Malahan mah eta teh patung-patung teh berhala teh dijual belikeun, lain menang nyeun sorangan menang meuli terus disembah. Baheula zaman Nabi Ibrahim ge kitu, ramana ge sok jual beli nu kitu berhala. Jadi eta teh amwatun nyaeta benda mati, goiru ahya lain makhluk hidup, eta teh benda mati. Wa ma yasuruna wa ma jeung henteu yasuruna manehanana sadar ayyana yub'asun iraha kapan yub'asuna bakal dibangkitkeun. Teu inget teu sadarian di yaumul akhirat teh bakal dibangkitkeun. Ditanya naha make nyembah berhala. Saterasna ilahukum ari pangeran anjeun, sembahan anjeun. Ilahu nyaeta teu aya sembahan kecuali hu Allah, wahidun anu maha esa. Allah teh anu teu aya bing-bilangan, Allah mah maha esa. Falladzina la yu'minuna mangka ari jama-jama anu teu iman, teu iman kana naon, bil akhirati kana poe akhirat. Qulubuhum eta hatena jama-jama teh mungkiratun mungkar atawa ingkar, teu menerima kana kebenaran mungkar teh. Wahum jeung itu jama-jama mustakbiruna kalebet jama-jama anu takabur atawa anu sombong. Jadi nu teu menerima kana kebenaran teh eta teh definisina teh sombong. Saterasna la jaroma teu diragukeun deui annallaha sanyana ari Gusti Allah, ya'lamu Allah uninga ma yusirruna naon anu disumputkeun ku anjeun, ditutup-tutupi ku anjeun. Allah mah maha uninga, wa ma yu'linuna jeung naon anu diebrehkeun ku anjeun. Sadaya oge Allah mah maha uninga, baik itu kebaikan atau keburukan, apapun Allah mah maha uninga. Bade sedekah terang-terangan alaniah, bade sedekah susulumputan siru teu nanaon sae sadayana ge. Kitu deui dina kajahatan rek susulumputan rek terang-terangan, Allah mah tetep maha uninga. Innahu sanyana ari itu Gusti Allah la yuhibbu henteu mikaresep Allah
henteu mika cinta Allah, bendu Allah mustakbirina kajama-jama anu sombong, anu takabur, anu teu menerima kana kebenaran. Barakallahu li walakum sakalimah dua kalimah mugia aya manfaatna insyaallah patepang deui dinten anjing dina gelombang sareng saah anu sami dina waktos anu sami. Atur nuhun ka sadaya wargi utamina ka Pak Dr. Asep nutus maparin donasi. Mugi Allah nambih-nambih atanapi ngabales kunu langkung barokah, kunu langkung berlimpah kalayan aya dina rahmatna Allah sareng magfirahna Allah kanggo anjeunna jeung urang sadayana. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.